geus lawas pindah saburatna pajajaran di gunung gemuruh sung geus tilu bukakeun panto bangongong jalan gede sasapuan nyanggakeun balung bangtimu caang bulan opat walas dina gebang seuntar diteuneun di sisi jalan dina ieu tanjungkeun kapanggihna kumawi sasila ti pajajaran dilingkung ku gunung pernahna sisi
balik girang gede ajang nah alok teu nyaho somah mulara balangsa geuning duh Pentunanku melendang jengkang kang baheula sapajajaran saprabu sabalik gandrung nu gandrung kasunatan urang mindang jemplangan ngajemplang jampingkeun diri ulah reka barerangan si pelungalingkung empuk mudah-mudahan rancangan rancabatan udah lumpat tarikna udah dekungan kebat kabaleran cage ayu diditu sangkakala pajajaran tangaran mangsa mapag zaman anyar mangsa kisunda tandang rempuk jukung sauyunan tembongkeun ajen usin satria nu pinandika para marata sinatria pilih tanding Raden Gedak Pasundan. Baheula kaca pangan zaman ngadeuk kalupa kubuhan
muka masur pajajaran tempat payung keadilan ayeuna di kondangan Gusti asma warisan nyucuk galur candrang Siliwangi pupuhunan kapahlawanan juru bakti perjuangan lambang kejayaan Siliwangi kepanggeuhan Kiwari tos gumelar putra pajajaran hanya wawangina tambah mekar sajagat raya sumebar ampuh bumbu tut saha tindak tanduk naturikan Siliwangi dinajan kasatria nu kawetan wangsit pitutur nuy keunat manulung mancen tugas anu numpes kajan anu tetanggung baheula kaca pangan zaman ngadeung kalupakuan nu kamasur pajajaran tempat payung keadilan ayeuna di kondangan Gusti asma warisan nyucuk galur candrang Siliwangi pupuhunan kapahlawanan juru bakti perjuangan lambang kejayaan Siliwangi kepanggeuhan lambang kejayaan Siliwangi kepanggeuhan pajajaran
mapan jurit najan di luhur langit hamu burung rek disusun sumujud ka ingkang Rama Prabu Agung Siliwangi layang domas didamel jimat negara Sinatria Pajajaran Putra Siliwangi Estu pangkeng mamana sejak moal wakar murni najan nemahan pati munggurian tercantum Nestu kai bukarama sumamba tamaha suci teguh pangku Tuhan Raden Menak Pajajaran
awalna pasti pinanggi jeung akhir lamun aya mimitina tungtungna pasti kapanggih kawas ayeuna buktina geus kitu takdir dewa